Jangan lupa like, komen, dan subscribe bisa di donate. Bahaya. Ini juga si Kido. Si Kido ginaon serangan ada dinya. Sampai kan gitu. Sampai kan. Do. Main ginaon serangan ada dia. Biasa we joning petani masak kieu we diuk di dia. Bari ada teh angin nih, loba angin sepoi-sepoi di sawah mah gitu. Keur parusing Jon, diuk gara-gara ka dieu ya. Kebenaran tuh do yang capek ya. Ilu detik. Aduh, jadi gini Jon. Aduh. Saya sebagai anak petani merasa prihatin Jon. Melihat ini aduh, pare sudah bagus ya. Tapi harganya sangat anjlok menurun, sedangkan pupuk semua mahal, selalu dipersulit. Tetapi ketika harga pokoknya sulit dijelaskan Jon. Kumaha tuh dok, orang masalah gitu mah tak apal tapi di pemerintah solusi eta ami para petani teh makmur gitu. Pemerintah mah gitu Jon. Aduh, orang ngomong ke nanya beren di luhur nama gitu aya aturan, tapi kehandap nama heulah loba nu teu dijalankeun nih. Kumahanya hese ngajelaskeun ya tuh kumahanya berarti ayeuna mah dagra dempon sosial media loba oknum nu kararitu nu teu bener nya dok. Kumaha teh pan heueuh Jon, loba ormas nih jeung pan heueuh ti luhurna teh duit teh sakitu kahandapna beuki eueuh jeung loba korupsi. Heueuh nya dok, tapi sudlah belajar tinggi ngebahasna pelalaur. Pada kenyataan anak itu di negara ieu mah. Geus we ayeuna mah urang arek ngomong ka maneh dok. Ngomong naon? Minta beas lah. Aing beas di mah. Lah, nu aing pan pare lagi dijual pakai meuli beas. Bisa udah makin duit, Jon. Ih, aing mah aing batur dok, ilu euy. Ilu. Dok. Derita pengangguran, nguseup deui gara-gara di PHK. Loba tenaga kerja asing, warga biasa kalah di PHK kan sulit, benar-benar negara yang sulit. Nah itu saha nguseup kunci kieu panas poe kieu aing teu ngarti. Mana emang naon nguseup kunci kieu panas poe Aing pan karasal beo. Sudah kumaha ning aing tas di PHK ning di PT gede nyebut nama cenah pengurangan karyawan. Tapi pas aing keluar teh loba nu luar asing gitu nu arasup gawe teh. Padahal kan aing teh asli bumi gitu teh Indonesia, tapi kalah ka di Cina, di Jepang nu arasup gawe teh. Sedangkan aing warga asli Indonesia kalah ka di PHK gitu. Hampir 100 orang ngerajeng bebaturan aing. Nya pantesan we eta pun teh pengangguran meningkat. Udah warga asing ena mah rasup jadi nu lokal teh teu kabagian loker. Heueuh pan aya mah eleh keluarga asing nih. Coba pan aya mah sistem asup gawe ge kudu bebeja heula ka ormas segera. Padahal mah baheula mah keur zaman baheula gitu ngasupkeun lamaran teh tinggal ngasupkeun eta mah kan kudu lewat ormas, mun teu lewat ormas orang dalam gitu. Harese ini menangan gawe di kota teh.
anggot di lembur gerak paling naon atau bertani ge aya nama pan segala hese gitu dah. Nyamang kayak nama harese. Tapi yuk natesian ngusap dina sasak butut ki geus reog. Hanya meni pala laut. Pan heueuh itu dah. Ai di sisi eta di sisi walungan Patseoksen aya ora ya neng. Jadi kalah kacicing dinu kieu ya sasak kieu ya. Teng da ieu teh geus sabaraha kali diajukeun sasak teh Bel. Cuman responing ngan aya nu motoan mungkul gitu dah. Padahal mah arek munjal pare ti ditu ka dieu teh liwat sasak ieu anu butut. Ti ditu liwat ka dieu sarua. Harita ge kosi eta aya nu manggul pare heueuh ka dieu. Da lagrag pare nanti cek aya ka walungan bakat kebutut ki sasakna teh. Bener-bener teu didempo we mah ku pamerintahan. Atuh mang lah. Sok heula nya keur sependa urang. Ini teh naon? Bisi we atuh ke mah aya nu eta nih, anu ngabenerkeun geus dikritik kitu mah. Gimana lah? Heeh. Gitu. Yo jalan kada gede benerkeun guys, urug deui wae. Bongbong sisi cai eta aduh. Karunya aing benerkeun meni geus 2 kali. Kudu nama ada di pondasi ieu teh euy mun aya danana mah ngan. Pemerintah mah teh jarang aya nu liwat ka dieu euy. Iya. Kunaon ieu lay aduh, jalan kuat ka anu rugi ya. Ya ieu teh doh heueuh pan geus 2 kali urug deui. Siga namanya mah kurangnya perhatian dari pemerintah nih. Bongbong ada tara laliwat ka dieu pemerintah mah tidak. Wah, yo meni parah pisan euy. Ieu mah arek ka bawah deuleu eta karung-karungna ge. Panjon itu. Longsor nih parahna ieu mah euy. Aduh, ieu mah euy. Urug ieu mah kuduna mah dibenteng euy. Ancan aya udah nyadana nanti pemerintah heulai. Jon, mun kana foto we sugan atuh viral nih. Kete gubernur teh turun ka dieu. Heeh. Pokoknya heueuh, Dok. Sok foto jan foto. Geus lah, cukup meureun. Fotona kayak dikirim. Halo guys, mantap Jon lah. Oke, upload aku mana di sosmed. Sugan atuh viral kadempuan ku pemerintah. Sugan atuh tare dibenerkeun. Ieu marane kamarana ya. Urang mah teu puguh arah. Keun heula ieu mah kemun bantuan turun karena benerkeun. Urang nuturkeun si Kido. Bener yo. Pare kuat ka cara bahan kieu meureun cara peun. Aing kunaon nya sebabna? Buah angin kamari peuting. Hujan gede, tapi pan angin mah tebogan KTP. Kalau ingat ka bah itu euy. Cenah mah angin teh tebogan KTP. Tapi lain masalah angin ieu mah. Hareup teuing. Saya tes di mana beo pernah sebaiki seseranganan? Belum. Pare mani kuat. Yo, nanti itu karena teh rebahan. Sampai unurin pare giru. Aing tas di itu lah itu. Tas lah lelumpangan iki yuk. Pan mana ge sorangan gi. Cara introspeksi diri. Nyau kan heula ieu ge pare. Kuat kare rebahan kieu ku angin meureun. Siga nama angin sore nih gede. Di meureun ieu teh geus bagian memejehna dipanen siga nama beo ongko. Yo enak bener nu buka sawah dulu tuh usaha panjang lagi siap panen. Wah pas panen eta duit meureun iyo bana guys. Nyalai tapi pan ente harga pare ayeuna mah pan keur anjlok pisan lai. Nah lu kitu anjlok beo. Kapan bangsa pupuk nu karari itu nama asa naik pisan leuh hargana teh. Kira aku atuh harga parena jadi anjlok aing mah. Tanyakeun lae ka pamarentah da urang mah teu nyaho. Karunya we kan boga pare. Hargana jadi anjlok ieu parena. Heeh, nama da pamarentah heun nyaho. Heeh, lah balik ke panas GHS aing mah. Nama tuh pare GHS. Heeh. A few moments later. Oh, selamat siang, Mbak. Apakah Bapak tahu rumah Kido, Bojek, Kaslay, dan Beo?
Saya nggak tahu, saya orang baru di sininya. Saya orang jauh di sininya baru berapa bulan di sini. Jadi nggak tahu nama orang itu. Oh gitu ya Pak. Oke kalau gitu terima kasih Pak. Iya, iya, sama-sama. Halo bos. Oh iya bos, ini target belum saya temukan. Siap, segera saya cari. Jadi kumaha ya Kang Dedi Mulyadi ya teh sasak teh tos ruksak ya. Seueur warga anu manggul pare, manggul gemuk, tapi kaayaan sasaknya siga kieu. Sok cobi kedah kumaha.